nyaritakeun ieu ucing-ucingan baheula. Bener. Ingat kan teh didinya? Urang mah ucing naon? Ucing pris apa ge? Ucing pris. Damdaman. Hah? Damdaman. Damdaman. Damdaman gini anu digaris. Nu digaris itu damdam. Poek. Nu digaris nu gitu ada naon teh? Eta Oh mah galah. Damdaman mah kita dam aing ku batu. terus siga Yudo. Yudo mah tayu. Ieu nya, tah kitu nya. Gambar. Aya geuningan ieu ucing bagong baheula mah. Kucing bagong mah geuningan anu bagitunya. Lalu begitu aya kucing langsung lompat diberi semua mun budak teh. Jadi dua kucing terus budak gitu. Jadi lamun ka beunang kabeh, iki anu kucing kadua teh, anu kaji kucing deui. Sawa ngaran si Bagong. Aya ucing bagong. Ucing bagong teh mah aya mah istilahna ucing jibe. Dia benang hiji, benang kabeh, suruh benang kabeh gitu jadi benang. Oh, udah kayak mah jibe. Jibe. Ucing bagong teh jibe. Tapi baheula asa sareng. Ucing Bagong ah. Oh, nyebutan ge ucing kabeh anggapnya. Ucing kabeh. Betul ucing bagong soalnya kan udah nok gitu juga bagong. Si suruduk, ayo Terus nu ieu nu kenteng dia tumpuk teh dong. ucing bacakan. Tahu ucing bacakan mah urang loe carita ucing bacakan. Iya. Urang ucing bacakan ya. Kan urang mah jelema kana mau keur Asal eta balik wae loh. Oh. Ya. Oh, api-api itu teh. Nyata lah. lain. Baheula mah urang ucing bacakan urang sok kalicik urang mah. Iya. Iya. Jadi lamun urang ucing Ya. Jadi tiba heula ka karena aku ayeuna. emang baheula kayak sok kalicik. Jadi kalicik urang mah. Misalkan lamun urang ucing ya. Urang ucing. Urang mah kan ucing tara istilahna teh ngokok. Cicing we di tempat ngokoknya urang mah tara ngokok. Liar begitu ucing. Ah si omen ucing. Beresan cek beres. Udah punyong. Kaji bangsa urang teh euy muda. Anu gua nyebutnya tinggal mah. Cing marahnya rumput tebet. Ayo mah naon cing? Bacakan anu bae dicopot kawat aing mah. Bagi mah balik awurkeun sare. Aman. Hade eta. Tapi bete teh nyampur urang si modal teh. Men. Aing teh budak mana ucing teh licik. Ada bongan jemput aja raun. Balik. Terus dia apa dinya lawan misalkan anu ucing geuleuh misalnya teh tersep misalnya maneh ye maneh ucing tersep tah urang sok kieu gaweanna ya teh ucing bacakan ucing langsung urang mau nyuput jauh lain nyuput teh ulin urang mah ditinggalkeun ulin gabringnya karena mau gabring ka mobilan Paling nong tiga jauhan. Ini kuda neon. Studio ulin deui kawan. Tekan nafsu ulin tinggal aing teh kali-kali tekan nafsu tah heula teh. ucing bacakan resep cenah kentengan kapan ayeuna mah kadang-kadang singalkeun kubalnya baru tuh kenteng deui gitu. Hari anu ucing mun akhirna teh yang video disiksa di balik rumah. Kucing nama eta mah. Kucing namanya. Kucing nama. Anu make kotak teh lain. Heeh, kotakan sama kubal kan baheula mah kubal plastik. Plastik kitu dibulet-bulet karetan we. Dalukeun we kana nama merasupkan nama Ucup. Tulis hiji. Omen. Tulis hiji lamun geus 5 disiksa. Eta mah kitu unggulnya. Kitu unggul. Timbul-unggul. Disiksa ku kabehan. Cicing di dieu. Karyawan. Baru aya ceurik sa. Lain cerita di kawan. Pas ke disiksa. Pas aku disiksa kamu datang Nina udah datang aja. Karunya Aduh, cenah eta kunaon cenah bet disiksa karunya. Ieu mau ujung-ujungan bubar aduh. untuk karunya mah ituna. Ijuna. Kalian dosa-dosa lah. Tapi baheula mah senang bisnya itu. Senang baheula mah. Bala mah teh kurang ku permainan. Heeh, benar. Kau aya lapang, geus di badak ngararumpul. Ucing-ucing resep pisan baheula. Ucing prit, ucing prit. Euy jago nyincet kitu tah. Jago. Kecot teh nya. Ucing teh nu beunang langsung kitu teh. Gini pakai gawang ya, gawang. Baladan eta mah nya. Itu suara-suaranya. Jadi kabeh. Jadi merean teh merean. Udah jadi sanu udah beunang berarti nu beunang teh meunang udah newak teh beunang. Lupa newak teh harus beunang. Jadi nu panghalana keluar, udah. Nah, gitu. Ieu keur keluar udah di kepalana udah deui. Yuk, Udah. Ieu euy.
Hese diudag sekali diudag diceplok teh geuning. Oh. Benang siap nya. Eta mah sangat. Lagi ku kesel anjing. Ya benar emang orang pan oke. Urang mah balak yang untuk cingin. Cing pris ya. Loba nu hayang bar urang, urang jago luwatna. Kalau anak kata tarik. kata lamun nu jago beurang teh euy. Mikir teh patung tunda. Kan buru-buru disalametkeun. Nah, disalametkeun kudu tewak kalau dijaga ge, mau pakai jaga ge. Nah, cenah mah cek kasalametkeun. Tapi mun urang sih yang itu pan break kan. Iya, ieu saurang pikakeun. Break, aya lah beungeunna. Resep. Kucing-kucingan loba, kucing-kucingan kan loba pisan, kucing space. Kucing jibernya, kucing bancakan, kucing beling. Nah, Cing beling mah disebutkeun apa? Nah, kucing beling. Kesininya pernah aku cari talicik teh. Jangan licikan lain gitu. Aing mah licikan wae kana teh iya mana kakakku dia. Udah wae di mangsa kieu kucing beling. Jadi baik geunah enggak boleh jalan mah teh. Jadi ya kucing beling mah di imahnya. Udah, berarti nyebutkeun beling teh ulah luar ti liang eta nu di lingkaran eta. Oh. Jadi masak kieu urang mah. Oh, kucing beling. Urang nyebutkeun beling. Tah urang mah nyebut beling teh kieu, beling di taneuhan ku urang, di depan kita. Dikorek-korek. Ya, ente di taneuhan. Dia nya lingkaran. Tah, ya lingkaran dia. Oh, gitu kan, bukan betul banget keluar kan. Nah, terus mau panggil aja. Dua ekor korehan aja. Lagi kita dekok di. Karena ayah di luar, cuma ayah di luar. Korek tuh. Bisa ada. Luar biasa. Tapi baheula euy lamun mikir kucing-kucing kan loban. Jadi lamun misalkan hayang kucing-kucing teh aya laguna gini nomor hayang kucing-kucingan, hayang gitu. Tinggi-tinggi. Kira cing pakai gitu. Ka urang ya. Ayo Kak, lamun cing kiri teh dan Cing kiri-kiri. cing kiri teh ada kucing-kucingan naon Ada teh? kucing biasanya kucing rupa, kucing sumput biasa nama. Oh, Kucing 25 ya, kucing 25 ya. Ya lah, misalkan ada cing kiripit, ada cing kiripit, ayah cengkecang panjang. wah cing kiri kucing. Ya, cing kiripit, tulang bajing, kacapit ko, bulu pare, sebeketna, yo padalang wawa wayang, jekek no. Nah, Gitu. wah ya tuh ucing. Oh sampai jek kau Bukan ya. jek kadang-kadang yuk. Jek no. Biasa udah sih. Tapi sok anu licik lamun ucing cangkacang panjang. Cing Cangkacang panjang pondok kucing. Jadi teman dua nana panjang pondok kucing. Cangkacang panjang anu panjang pondok kucing. Rasa tengah aing. Kagok itu. Amun anu salah. Atuh lagi cangkacang panjang anu panjang pondok kucing setengah. Berarti panjang pondok kucing orang setengah. Boleh nyuruh tuh balik mah. Anu salah wae mah. Atau bilang om bimpa alayum gambreng ma ijah pakai baju gombreng tamca anu kisangan yes berarti Oh, terakhir Kalau terakhir tinggal luar sultan ya. sultan ya sultan ayo mah sultan deh batu kertas itu ayo Eta mah budak ayeuna baheula mah sultan. Ya. Kayak ieu baheula lain kieu. ya berarti itu sultan oge itu sultan naon artinya Nah, ya papai tah sirum, jelema gajah. nya sireum jelema gajah Berarti nu elek sireum ku gajah. gajah elek ku sireum Itu sireum terus. tah Sirum eleh ku jelema. jelema elek ku gajah Gajah. Oh, gitu. anehnya padahal jelema mah sakti tapi elek ku gajah pensiun lupa Tidak. Gila pisan. Naon deui nya? Bener bener tuh. ucing 25 tamu ucing 25 sok ieu ngitungna sok gajah jual 25 lupa laki Kadang-kadang dia hiji itu ngecan, can. Nah, jadinya hiji. Cuma suara anak teh di ditu. Salah mana ngesan, can. Hiji, cenah ngecan. Ayo di ditu. Kan merama ngesan jempe. Cuci heeh kadang-kadang gitu. Ngesan, can. Kita terima. Geus, can. Ditinggal. Karena bari kieu.
Kalaban aja. Urang lain. Cicingna urang mah tukang mainanana. Mainak kieu, urang cicing tukangeun. Ngaca cicing we. Sang 25 baru kira-kira 25. Cicing deui opat. Jadi hati nanti euy. Iya, bari godok itu. Terus itu, gus itu 25, gus can. Gus pas kieu. 25. 25. Oh. Kalau 25 tadi lupa lamun kieu. Kan Hitung deui nya. Urang itu jauh yo. Bari begitu kapangin. Oh, main 25. Paula heula teh bola-bola temu. Oh, nya. Urang heula ucing keneh. Ucing keneh. Mana ucing berarti urang nungguan. Beunang kabeh kan. Beunang kabeh berarti urang ucing. Nah, tiga kitu 25. Nepak eta tihangnya. Tempat yang tempat dia nunggu ngikutin. Resep itu teh bola ge urang ucing teh. Coba lamun geus ucing awewe resep mah. Model ucing jidar. Jeung awewe mah kayak loncat tinggi. Loncat Awewe unggul, laki-laki unggul. Ari awewe mah kan jarak kuat. Ai laki mah jungkir. Tapi amre anu licik mah bade sajengkal ditukeun, diacungkeun mana. Urutanana teh kumaha? Urutanana teh di dieu. Itu biasana mah kitu Langsung suhur, bunjal, dada, gado, langsung sirah, sirah jengkal. curi, Ayo tukonya ceuring. Sirah jengkal. merdeka. Oh, merdeka. Ya, wah, merdeka. Bener tahu ciutkeun baheula. anu jengkeng gini kan. Da eta nu Licik. licik. Pas kagajeng tang. Aja itu benar. Oh, balik. Nah, oya gitu, oya. Tanda-tanda Nah, itu lamun dia. gitu kan. Oya gitu. Lamun sabuja ulah antel. Jeung maju. Oh, bener. Lamun dia. Eta oya ya buja antel. Iya, tenang antalnya. Dan juga kamu ya bisa Kan bujal. Iya. nya enggak buja kan. Tang. Kurang mah jago. Jungkir wae. Jungkir teh apa tahu lamun di tempat kan betul tempat toel. Nah, tempat toel urang lain tempat keum. Betot ka handap jungkir. Ayo patungan dingannya. Hah? Anu patung dingan. Oh, patungan. Oh. Cing. Yang ngeunah yang kaleng. Masih digoda teh. Curi tangking. Main aja cari kieu. Ah, banyak patung seri aja. Deh. Lah iku ngeunah terakhir teh kalaleng. Kasih cicing ya. Jeleng. Nah, itu tuh nu jago eta. Anu jago. Ya, kayak itu bisa jago nah. Jadi pang menaikun gua pengikut. Orang tinggal orang. Patungan. Kamu ucing jidar pepereketnya. Tahun ucing jidar. Anu lubang heulana nu Popor pagede-pagede geus ieu jeung wah, oi. jijir mah kieu Itu misalkan hiji, betul kan hiji teman gua. Jeleng iki. Mun itu misalkan 3 urang bisa 2, berarti urang ka hiji jeung indung. Gitu. Jadi indung sebetulnya. Indung jadi jadi ka kita indung teh. Jadi kalau pagede-gede lain ka, urang pun kana jago we. Lain ngalabo we teh mah. nah ditelan Bisa rodot. Jadi kita ngomong ucing jidar, ucing bancakan, ucing fris, 25 25 bagong ucing bagong yang jibeng ya. oh pa ucing jibeng bagong ucing nama Bisa kita bahas kita jelaskan. Wah. Obras TV.